Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Aing Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer. Kantun aya didinya. Di bawah di link Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Sabrut eta lalaki rek nubleskeun peso kana dada bapakna ngan untung kaburu kagiwarkeun tapi manehna kawas geus kasetanan seak digigir pesona dihembatkeun syuk cerem nancep pisan kana beheung bapana atuh cer getih mancer lalambaran getih seger beremburahay bapak Aceng buru albun celik modar sia tuman jelema kieu mah podalan ku aing gebruk geus oyag teh awakna rubuh Aceng jeung indungna ngagaur tuluy ngarontok nu kukusekanan ka nyeri orokah ya mitra teka tulungan sabab loba keluar getih merengah kitu belecir si semah kabur ninggalkeun eta imah harita keneh bapak Aceng ngalepas ke nyawana mitra kaum dangu ibu Aceng jeung si Ujang tiluanana ngan bisa cerik ngaguk-guk ngagugulung bapakna nu geus ngababatang jadi layon nya gesok amplang-amplangan poho kanak pamajikan ari nenjok maut ku cara kitu mah pohara ngerikna tah dugi kadinya nya mitra tungtung dongeng dina episode anu kamari kumaha atuh salajengna mitra mangga mitra wilujeng ngadangukeun mitra kaum dangu nunuju ngadangukeun mangga ngadongeng urang teraskeun ti harita beki anteb katunggaraan Aceng teh hirup asa beki poek leuwih poek tibatan langit cedeum nu ayeuna mayungan dirina di luhur kapal cai manehna sabil nah kudu penggas pangharapan atawa kudu ngunclungkeun maneh ka laut kapal ngangkleng keneh nembagan lambak Selat Sunda ngan biheung nah eta kapal bisa mentaskeun Aceng ka tanah Sumatera atawa ka tanah Batam tempat si Ujang atawa kalebuh di tengah lautan boa kapal teh bakal kalebuh kawas kulawaragana nu kiwari geus tilalap ancur kaceot kumpalan nafsu dunia Aceng harita geus giligrek terus neangan si Ujang adina teh tapi nah bakal kapanggih manehna bingung sabab teu kaimplang di lebah mana ayana sarta kudu kumaha ngiwatna inget kadinya mah asa leutik pangharepanana lambak kawas geus ngahiap-hiap rek nyanggap kuniang Aceng cengkat dalaunan awak ngegeter nahan rarasaan maksudna mah rek ngaluncat sakaligus arek bunuh diri ngan sabil pipikiran
Nah aing rek luluasan bae ku cara kieu atau rek terus nyacapkeun ka panarasaran neangan si Ujang. Ujang gimana atuh? Aduh teuing. Cenah ngomong sorangan bari gek diuk deui. Panon neuteup ka jauhna tapi ngan laut bae laut anu katenjo satungtung deuleu teh. Hawar-hawar asa kadedengekeun sora si Ujang kokoceakan. Cerikna kot kalelesan ka bawa angin. Mitra kaum dangu indungna ge nyaho pisan. Ti barang bapakna aya nu maehan, Aceng beuki nyah bae ka si Ujang teh. Ka Aceng kapan sakitu masketna, lain ka bapa lain ka ibuna. Komo ti barang bapana maot mah sarta ibuna sok amplang-amplangan di tempat mabok jeung main, si Ujangan ku Aceng diurusna. Padahal budak keur meujeuhna pi indung keneh, kuduna mah ku indung dipruk-prukna. Tapi bangun geus nyaho di kaayaan budak teh. Si Ujang teger ka tenjona, sok titilik-tikan milu dagang es jeung Aceng kukurilingan. Balikna sok diuk bae nyang hunjar di teras bangun capek tuluy sare ngagoledag. Tara nanyakeun indungna keur ka mana atawa rek irah balikna da kawas geus baal ka indung. Sarena oge ayeuna mah geus tara hayang di kamar indungna da hayang ku Aceng wae diusapanana teh. Mitra kaum dangu ngan biheung kunaon peuting harita mah indungna bet hayang marende si Ujang. Sangkaan Aceng teh punten pedah kusono bae da ibuna geus sababaraha peuting ninggalkeun imah. Kayaknya indung ka anak piraku aya laasna. Atuh Aceng teh tibra sare sapepeuting. Barang hudang isuk-isuk asa beda rasaan. Biasana si Ujang nusok ngaguyah-guyah ngahudangkeun teh ari ieu suwung korejat Aceng hudang leos ka kamar indungna. Ana breh teh si Ujang geus teu kasampak. Tina hal eta Aceng rungah-ringeuh teu puguh. Ari indungna keur antang bae ngelepus udud dina kursi bari nyang hunjarkeun suku kana meja. Si Ujang ka mana, Bu? Naon? Si Ujang ka mana? Ditanya kitu indungna teu nembal. Malah teu ngaliuk-liuk deui, gek Aceng diuk nyang hareupan. Si Ujang ka mana? Cenah nanya Mindo bari mencerong beungeut indungna. Si Ujang mah eueuh nulungan urang, tembal indungna teriuk-riuk. Moal eueuh kamokoren umur mangga kahatur asal tetep bareng hiji jeung anu cinta bisa runtut rawuh upami kedah paturai langkung saya. Mitra kaum dangu angin laut ngahiuk nembagan awakna, tapi kilang kitu asa leuwih biadab indungna nu geus tega ngajual si Ujang demi mayaran hutang. Langit Selat Sunda beuki hideung ngadingding, tapi hate indungna leuwih mongkleng buta raju. Poek paripurna Aceng ngarenghap nyeuhkeun Bang Baluh, tapi angger madenghal sagede gunung asa ceceub ka bina-bina kanu jadi indung. Barang harita disesedek akhirna balaka yen si Ujang teh horeng geus dijual pikeun mayar hutang bapakna anu ngagugunung ka unggal jalma.
Ngadengi penjelasan anu samodel kitu harita Aceng ceurik kagauran. Nyeri alabatan diturihan ku hinis asa tungkep bumi alam. Keur Aceng mah kalengitan si Ujang teh leuwih nyeri tibatan kalengitan ku tetehna atawa ku bapana. Lantaran ngan manehna hiji-hijina adi nu banget mataknya ahna. Nu matak harita sanggeus neren-neren ibuna sinabalaka kasaha jeung kamana dibawana eta budak. Aceng tuluy ngemprit indi timah. Sanggeus nginjem duit keur ongkos ka Bandar S tuluy tumpak beus jurusan Merak. Saja jalan Aceng neger-neger maneh, tapi cimata anggur juuh teka tahan. Sakapeung peureum mantangkeun pikiran ka pangeran, ngadua teureun-eureun hayang bisa panggih jeung eta jelema nu mawa si Ujang, rek direbut bae budak teh, sarta rek dibawa balik deui ka imahna. Tapi ka palabuhan Merak Aceng luak liuk nitenan kaayaan jalma-jalma nu dariuk dina kursi tunggu disidik-sidik hiji-hiji. Bet eueuh. Pantasna si Ujang keur dikekeuweuk ku jalma nu rek ngajualna. Cek ibu rek dijual ka Batam si Ujang teh. Cenah bari terus ku kurilingan. Tapi suwung si Ujang eueuh kalangkang-kalangkangna acan. Teu kapanggih. Geus kitu mah Aceng tuluy lelempangan ku kurilingan. Bari teu eureun rarat reret jen ngajengjen naleukeum kana tembok darmaga nenjokeun para panumpang nu narorol tina jandela kapal. Aya 2 kapal nu rek balayar teh. Nu hiji geus rada pinuh, kawasna rek sajungjungeun balayar. Gusti, bawa-bawa si Ujang geus aya dina kapal. Bari teu mikir deui bertek bae mahena lumpat muru ka palebah jalma nu ngantai. Rek mareuli tiket. Na atuh mitra. Ari kocak teh kadenge sada budak ceurik. Dina antayan dihareup Aceng curing hak asa sora si Ujang. Ari dilieu koreng lain. Samar bae dedengean teh. Tina pikiran ngan asa beuki breh-brehan si Ujang teh. Pantasna keur kokoceakan. Gusti, meureun geus dibawa ka jero kapal si Ujang mah. Cenah bari terus ngantri rek meuli tiket. Mitra kaum dangu. Sanggeus menang tiket Aceng ngagede grusuh unggah kana kapal. Barang bus oge mahena tuluy ngulincer neangan budak. Dipapai sabandek. Disidik-sidik unggal jelema. Budak nu keur dipangku ku indungna atawa digandong ku bapana hantem dilelekan. Lapur si Ujang suwung. Kapanasaran beuki ngagugudug. Tapi beuki sumpeg kana angeunna. Bingung kudu kumaha pilakuun. Gog nagog dina jandela kapal. Larat reret nitenan kaayaan di pelabuhan Merak. Keur kitu breh, katenjo aya parahu. Parahu motor sisi darmaga. Rada anggang ti kapal. Nah atuh mitra adi sidik-sidik teh katenjo lalaki duaan kawas keur ngunggah-ngunggahkeun barudak. Teg bae Aceng boga curiga, boha-boha cenah. Bari durug-dug lumpat, Aceng turun tina kapal. Barang joga deket parahu motor, breh bae si Ujang keur dipangku ku hiji lalaki. Rek diunggahkeun.
Barang katenjoan oge Aceng nyamperkeun guak bae budak teh ceuri. Teterejelan hayang lepas, da apal nempolan ceukna. Tetalangke deui si Ujang direbut ti tukang. Si Ujang kokocehakan, rek ngaperanjug bari nangkep ti papareket kana beheungna. Tapi ngan sakilat eta lalaki malih ngabadol deui si Ujang tina tangkepan. Saha sia? Pokna morongos ngan cedak bae Aceng didagorkeun sirahna kana tembok darmaga. Adina kadenge ceritan. Roronjangan hayangeun leupas. Aceng teu inget nanaon deui, terus bae kapiuhan. Teu inget di bumi alam. Ngan ukur tembang bulan tumanggang bentang barana bijil sapasti Mitra kaum dangu. Barangnya Aceng bentak horeng keur pada ngariung di pos polisi nu aya di Palabuhan Merak. Sirahna karasa aya nu eumeur, balas tadi didagorkeun kana tembok darmaga. Aduh, si Ujang ka mana? Adik kuring, si Ujang. Cek Aceng nanyakeun si Ujang kanu araya di dinya. Sararea jempling. Atuh gauk Aceng ceurik aluk-alukan kawas budak. Eueuh saurang oge nu apaleun ka mana tuluy na eta perahu motor nu mawa si Ujang teh. Sanggeus laler tina cerikna Aceng ditanya ku polisi, malah dibere dahar sagala. Reng saeta tuluy diongkosan dititah balik deui ka imahna. Ngan Aceng keukeuh hayang naik kapal, hayang ka Sumatera, hayang ka Batam. Neangan si Ujang nu jadi adina teh ya. Kapal Jatra 2 nu ditumpakan geus balayar ngambah lautan. Aceng henteu ngulincar deui neangan budak sabab yakin yen si Ujang mah geus dibawa nyewu ka Batam atawa ka mana boa. Awak karasa mungguh lungse ka bina-bina, asa capek. Tuluy diuk ngalungsar di dek 2 nyang hareupan lalaki butak nu keur guntreng ngawangkong jeung pamajikanana. Sakula warga pantesna manehna mah miang ka Sumatera teh. Barudakna 3, lalaki nu pangleutikna mah sigana saumur jeung si Ujang. Titilik-tikan nu lumpatan hing tuluy ceurik diheureyan ku lanceukna. Aceng mencerong bae bari neuteup eta budak. Gusti, adi aing mah ayeuna meureun geus les-lesan cerikna eueuh soraan. Cek Aceng bari euleugeugan sorangan nahan picerikeun nu ngagelak dina ti corona. Ger kadenge sadanu saleuserian ti lebah nu keur ngariung horeng keur garapleh. Aceng rarat-raret nitenan kaayaan sakuriling. Di dek beh sisi jalma-jalma loba nu narangtung, narorol, nenjo laut tina jandela. Loba pisan geuning panumpang kapal teh. Aheng keur Aceng mah nenjona, bubuhan kakarak boga pangalaman kawas kitu. Nu ngawangkong aya, nu main gapleh aya, nu ngalungsar loba, ting jarepat sangeunahna. Dek kamana Jang? Cek lalaki nu sirahna butak. Manehna bari cacaleuhakan bae dahar sangu pincuk. Aceng tenembal.
kalah colohok bae mencerong manehna. Corek sugan budak-budak. Pokna deui ngosom. Oh, bade ka Batam. Ka mana? Ka Batam. Tembal Aceng saceplakna. Dengan haul di ka Batam. Anggur ka Bangka milu jeung amang. Urang ngaliti mah hodok. Oh, ngaliti mah hodok. Aceng jempling bae bingung kudu kumaha ngomong. Hate teu daek leler. Tagiwur jeung sedih inget kanu jadi adi. Manehna pok deui nanya bari ngagonjak. Kilang kitu barang Aceng ngadongeng mah manehna ngaruk bae sajongjongan. Mitra kaum dangu. Keur kitu jol aya lalaki duaan, gek diuk gigireun, ngareretan bae ka Aceng. Kawas nu wawuh atawa biheung kunaon. Trila pok nu saurang nanya. Ka mana Jang? Bangun nyorangan, cenah. Basa ditembal rek ka Batam teh maranehna giak pisan ka tenjona. Malah tuluy mah ngolo-ngolo ka Aceng, sangkan milu jeung maranehana. Lain kuli kasar cenah, ieu mah gawe senang. Basa ditanyakeun digawe naon maranehna henteu balaka, kawas disurusiahkeun. Lebar cenah, pamuda boga rupa pantes kitu mah, ulah kudu capek kula kuli. Aceng cinutrung kene. Diuk nyorangan di galadak kapal nu keur ngangkleng meru ka Sumatera. Beki anteng pikiranana beki nalangsa. Kacipta adina sangsarana meureun terus tetere jalan hayang leupas bari ceurik dodongeakan. Tadi ge sorana geus peuyeuh tang tuteureun eureun ceurik sapopoe. Tapi panonna buringas deui atoh barang nenjo Aceng teh harita asa karasa keneh leungeuna basa tadi nangkep ti papareket teh. Gusti, nah ibu bet luas ngajual anak. Aceng teu kuat nahan rasa nu ngagelek, awak ngadegdeg, jung nangtung deui nyekelan papalang beusi, neuteup ka lebah langit nu hideung merdong. Keur kitu bat ujug-ujug hayang ngagorowok. Nah anjeun pihujanan atawa dodojan nu rek diturunkeun ka indung nu telenges nganiaya anakna sorangan. Jempling langit teh tenembalan ngan sora laut we nu gumuruh. Nah pangeran tanyagah leungeun indung nu biadab teh ras-rasan. Angger jempling langit teh ngan sora angin gumelebug jeung langit nu beki hideung mayungan. Aceng terus gogorowokan bari ceurik ngaguk-guk, marumpuyuk teu kuat nahan banget nararasaan. Gusti, ujang, dadah teuing adi aing. Gusti mah ku kabina-bina. Bluk nyuh dina galadag. Mitra kaum dangu. Langit Selat Sunda nu tadi merdong ngagebret nurunkeun hujan. Aceng terus nyuuh, rarasaan asa campuh layur dina gebret na cai hujan. Keur kitu gap kana tonggong aya nu nyampa. Horeng simang nu butak teh nu tadi ngaruk milu nguyung nyamperkeun bari cipruk hujanan. Aceng dicengkatkeun lalaunan. Udang Jang, udang, ulah hujanan. Mitra kaum dangu bari hujanan si emang ngagelendut ngalalemu riukna dariah henteu gogonjakan cara tadi.
karunya teuing ieu budak. Ya, hirup mah kudu terus disorang, ulah begas di tengah jalan. Tuh, tenjo lambak nu teu deureuh umpal-umpalan. Kurang kudu terus disorang, diliwatan. Hayu ulah nguyung katutuluyan hayu. Mending milu jeung emang. Urang kuli ngali timah di Bangka. Hayu ngilu ka Bangka hayu. Mitra Aceng ngaruk bae. Henteu nampik atawa ngaluyuan ka hayang manehna. Lantaran Aceng jempling bae ngabige. Atuh geus kitu mah manehna tuluy ngaleos deui bari pakeanana rancucut kahujanan. Leuwih hati nu mati mungkaran. Mitra kaum dangu satia dongeng Mang Anggang anu dipika dedeh dipika reus ku Mang Anggang salawasna nunuju ngadangukeun Mang Anggang ngadongeng urang teraskeun. Hujan geus raat. Kapal ngangkleng keneh nyorang lautan. Jol lalaki duaan nu tadi nyampeurkeun ngolo deui ngajak ka Batam. Basa ku Aceng disedak-sedak naon pakasaban saenyana manehna balaka bari harewosan. Reuas pisan Aceng ngadengehna. Ngahulang bae watara lila. Teu nyangka sacongo buuk jeung kakarak ngadenge hieun lalaki ge horeng bisa ngajual diri. Tuluina rusras loba ingetan. Inget ka tetehna nu ngajual diriina, bapakna nu ngajual impianana, jeung indungna nu ngajual rasa kamanusaanana. Nah ayeuna Aceng ge kudu ngajual diri lantaran hayang pagih jeung Adi. Parandene kitu dirina geus gilig pipikiran. Langit geus caang deui tapi panon poe geus tilem mubus kana beungeut laut belah kulon. Layung ngempur mulas langit nyipuh laut. Lambak hurung ting garnyai cahayaan. Dina umpalanana si Ujang asa breh-brehan nembongan. Kawas roroesan hayang gewat ditulungan. Tapi Aceng moal milu ka Batam, rek nuturkeun si Mang, kuli ngaliti mah di tanah Bangka, isuk pagetorek ngenceling deui, rek miang neangan si Ujang. Mitra kaum dangu. Teuing kapanggih teuing henteu adina teh. Kusabab naskah dina bukuna ngandugi kadinya. Mangga we eta mah diwawas nyalira kumaha salajengna. Palawargi kaum dangu dugi kadinya dongeng ditamatkeun. Mang Anggang ngucapkeun hatur nuhun kanu pangrojongna khususna ka subscriber dongeng Sunda Mang Anggang oge ka sadayana anu tos setia manco. Mudah-mudahan sadayana sararehat nya mitranya. Hatur nuhun komentar like oge tos manco dongengna mugia kasayanana dibalas ku Gusti Allah ku kasayan-kasayan anu langkung ageng tinu dipasikeunna ka Mang Anggang. Nu moyok disambat, nu muji dihormat, anu ngijik dilelewe, anu haan. dibisobat. Masya Allah. Sunda Komaraan, parengku seniman, beungharku sarjana.